Duh, aing mah serba bingung deh kah. Oh sing kieu aing jadi lupa lobil man aya namanya deh kah. Jadi buronan masyarakat ya teh. Pokona mah gara harga papir dinaekeun teh aing jadi cosplay kieu. Goblok tadi lah. Ngedog nih dia deh kah. Mul mul anjing teh kumaha mah aya kadang-kadang teh pas ganti ngaran jadi mul begitu Pokona leuwih parah di kamari ieu deh kah. wah tiga sarua euy aing jadi kana jadi kana upik wah aing ngerobat pisan mah kana mah Kata baku aya duitan nih. Ka warung itu beli kopi atuh tau udud lah naon ieu. Mah yang sakit tuh loba pas kolot di coba mana sorangan ah minuman di dia aduh beli non ieu. hah Beli non. beli asin nya beli wudu dah tuh menjong kopi gua itu di dia Warung beli udut aya duitna 7.000. Mah kana naon coba ieu? wah nganyuk nganyuk cenah wah edan orang nganyuk ke warung kayak Duit 7.000 teh kur mah sakieu ududna hiji euy. Ah, enggak lah pangdidikan. Wah, ngopi bah. Wah, gitu. woi cek kunaon lihat teuing ke warung nya Jadi puji bisa euy. mana kopi dah Hah? Kopi tah? saya nganyuk ya Teu atuh. dia kali kena nganyuk dengan di dia Ah, eta mah eta we. Ngareurewas geus. nah beli hiji di Pokoknya poin dari disebutkan ya teh dulu teh. gitu sih mah Pik. hmm Eta maneh kumaha karasana ngaran jadi opik itu dia. Sajore aya ngaran opik itu. teuing euy dek euy sategenah kieu aing di eta lagi dipanggil lagi opik teuing asa perubahan aing asa beki anyuk kieu dek diganti ngaran jadi opik mereka aslina ge mul Tuh nyata dek kira tegenah ya teh disebut mul. Mual. ku ulun meureun Pokona kos hayam ku tetelo we. eta mana meuli kopi tuh jeung caina tuh mana dikerkeb jeung cangkang-cangkangna Ieu cai ieu tah. ngan porep Korep. heeh Korep. geus ieu urang kaharep ieu urang nengan cai Yuk. itu Ayeuna we. no atuh ini mah sukan wah cicing oh tuh kira puluk-pulukna itu hidung gitu puluk hidung eta teh ciga puluk kemarin ganti ngaran urangnya dulu orang aya teh nya wanita Tinggi si nyegak. kemana tungan diri koin Nyegak mah. mau yakin lah ka opi Sepur mintih di kali. sok Bah. Naon teh? Ieu teh dukun ibu nu kamari lain. Ibu nu kamari teu wauh deh kah hampura deh. Terus ieu saha ieu tuh? Hanyolen. Aing teh kieu bupalobil. Teu percaya cek lah intina mah dina papir gitu, cangkang papir. Tinggal ieu bae aing teh mirip jeung eta. Aya teh cangkang papirna. Boy, da cenah teh lain dukun nu kamari teh. Dukun nu papir cenah ieu mah. mainnya bulung hideung asa sarua jeung kamari nu papir sarua aja temu tuh sarua Itu si goblok teh terkadang sirikeun mungkin banget aing kitu we. Sigana aing geus terkenal mata sirikeun gitu teh nya. Sirikeun jadi artis ya mah kuaten euy. Coba tuh yang nempo papirna teh. Ah, ji gering heueuh euy. Naon teh? Surah-suri ya. Wih, kadi tuh wih. Kadi manehna buru. Mirip teh. Heeh. Miripnya banyak. iya lah bah bisa ada tuh ganti ngaran euy Heeh. siga si abah itu hari lain bener-bener mah abah eta jus Ganti ngaran. Abah Zeus. Aya kumaha caritana teh setengah hati deh kayak teh kumaha ieu silsilah aku masuk caritakeun ka aing. udah di dia bah bisa yang terang abahnya orang nyari tempat aman orang itu bah gitu Bebas. Hayolah sugana kitunya piduiteun ya teh. Aing keur tahu duit ya teh. Naon gitu. Maka diganti ngaran hanya unggul sababna. Hanya unggul sababna situ korek segera teh sangaran teh. Ade mah teh sangaranna teh. Hanya nyaho deka asa araneh kieu gitu. nggak bisa nes abi mah kapungkur mah Ricardo kan digantos ku dukun jus teh
jadi opik. Mantes tuh cek abah. Di mana judulnya eta? Maka jadi opik. Masa teu ngarti deh kah? Bah deke tegena diganti ngaran gitu teh. Disebut jadi tegena jadi naon ngaran teh? Jadi mual pokoknya mah. Jadi mual. Di mana eta jual maka jadi mual aya setengah ngarti deh kah? Ku masuk atulah kronologi kejadian anak eta mata ngaran mare digaranti sok nyawa deh kah? Banyak saprak geus urang ganti duaan ngaran jadi opik jeung mul teh beki goreng miliknya goreng nasi mul hese sare. Nah, sugane atuh abah uni ngaenanya sugan kagentosan ngami abi teh jeung duaan ieu. Jadi nu lebih bagus pokoknya bisa tuh. Mau apa-apa nya. Yang ente santai opik mul hampura we yo. Abah mah teu bisa angkat dengaran batur ieu. Da jurusana oge abah mah. Jadi eta artis terkenal hayangna oge sarua yang dudukeun tapi lah bisa diusahakeun gitu arek mah. Yakin teh si abah ieu teh kan? Urang ganti ngaran deui. Saya yakin gitu deh kayak gitu. Ting euy, aing asa percaya deh euy. Tina ngudu dage asa beda ngampleh dengan digigit. Tapi nya aing eta pian ieu nya mul tina punukna hideung sarua ciga abah jus itu. Bingung kan maneh oge. Nya eta tina punuk-punukna hideung gitu teh. Mirip jeung si eta tuh, si Aki Zeus itu kan dukun wibu teh. Maknya dukun itu maka jadi wibu deh kah? Bapak mana salah dukun namanya siga nama. Maaf ibu hampuranya maaf. Tapi nah si abah imannya minta hampura wae padahal mah ada lebaran teh geus kaliwat. Ngamu euy, minta hampura wae sa abah ieu nya. Ubah dihampura kurang nya cenah mah. Sangat terparu gue dengan onstel. Sekarang di kumaha lah intinya mah yang kumaha marah teh yang gak milik alus atau kumaha itu teu ngarti dek ganti ngaran deui kumaha. Bah intinya mah teh jeung si Opik teh yang ganti ngaran deui teh sabeuki buruk deh kayak ngaran jadi mul teh. Bah, tuan atuh abah bisanya. Urang mah asli aduh geus peunuh pokona namanya duaan urang teh. Yang ganti ngaran deui yang alus milik jeung yeuh bisa sare ti peuting. Bisa tuh abah. Oh, karetu maneh teh nya tapi wingah yang apa sia-sia yang ngaran maneh asal duaan teh saha ieu teh. Makanya jadi ganti ngaran kieu ieu teh. Abah ngaran wing mah Toto Sebastian. Wing Sabi Ricardo bah. Toto Sebastian. Jeung Sabi Ricardo. Tapi eta ngaran alus ngan pedah eta teh beuki sare. Kadang eta teh jorek milik eta teh. Bisa jadi gitu, kadang kebalikanana. Tapi bisa diganti lah ku abah mah. Tah gitu bah, mata urang yang ganti ngaran teh sampai ayeuna teh urang teh sok atuh sebutkeun. Naon ngaran halus bagi urang duaan teh. Tapi aya abah mah teu bisa nya kana kitu mah. Tapi ngaran pipantesan mah gitu ieu mah liang tai nya. Ieu mah hampir mirip jiga nu kamari deh ka ieu mah. Pami ieu mah kokorobet. Nah kumaha tah pami jadi eta? Heuh naon teh bah ngaran urang jadi kokorobet. Asa teh etis kitu ngaran teh. Ciga sempit dunia teh di ngaran teh euy. Aduh. Maneh mah cuad-cawad. Bisa mah eta teh can mati kitu ngaran eta soalna ngaran nupang alusna eta teh pokona mah di negara masing-masing gitu. Emang bah aing ngaran liang tai alusna di negara mana kitu? Heuh bah, ego korobet. Asalna ti mana? Ti negara mana? Pokona mah eta negara Pangciringan bisi hayang nyaho mah. Panciringan. Panjaringan naon? Teu nyaho urang mah. Kela asap kurang ada yang sih Panciringan. Lembur naon? Anjay, wadah waduk Panciringan teh. Wadah waduk, toilet. Wadah waduk. Oh berarti mah teh orang dinya. Ih, bau atuh. Mana ini kok korobet? Wadah waduk nu karitu lah pokona ngaran maneh teh. Tuhan urang teh. Kamari ieu mah. Cuk aya tadi curiga yang puruk dah hideung. Tidak hideung. Anjir. Lu setengah enak kadewek geus balik ka bawa aja ka. Goblok arah kabur dia ada gitu pat cokat tuh topina lah. Topina ieu jang ka sawah ieu nya. Bawa. Balik dulu.